Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengude sareng pidangan dongeng Sundanya urang dongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngabantu negara carios Si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyariranya. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinaran batin dilancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan momol sukrep-sukrep. Mangge atuh nuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ngeting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu jejara carita Si Endul Jawara Olo Kejo. Sok kaparayun sadayana. Berahi panto dapur muka barang panto dapur geus kabuka bre katembo saurang lalaki jangkung gede bukna galing. Si Endul teh puguga atuh mani kaget reflek leungeun katuhuna nu keur nyekel cukil teh mata. Balawar cukil teh dibalerogeun satarikna belesat. Cepet naker baletuk kena pisan kana tarang si Gali. Koak si Galing teh mani ngagoak. Nyerieun pacampur jeung rewas. Alah, aduh. Kituna teh bari ngusapan tarangna anu buncunur. Basa nyaho di jero dapur aya jalma anu bayuh-yuh anu keur ngabadagawe bari molohok. Si Galing teh panonna mani molotot huntuna mani kekerot baka tingku nafsu. Masalah cenah buah eta jalmana anu geus maledog make cukil. Hei buta, nah sia deuleu anu geus wani-wani madal ka aing teh euy. Saha sia teh ha? Uing Endul muridna kita pak. Maneh Karaman maung hideung narek naraon sia. Bener sia. Dewek Karaman maung hideung deuleu. Ngaran dewek si Galing. Datang ka dieu teh puguh rek ngocoran maraneh kabeh deuleu. Jadi ngaran maneh teh Nut. Lain Nut, tapi Endul atuh Endul. Oh, jadi Endulnya hei si Endul. Dengekeun ku sia deuleu. Meme dewek ngocoran maneh. Lantaran maneh mah masih keneh nyaring deuleu. Bejakeun ganjang. Di mana abdi teu neunak kujang pamuka ku guru sia. Naon? Kumang? Darapa ting. Kita pamah sakainget uing mah teu bogaeun kumang. Lain kumang sia kurang ajar tapi kujang. Gajah bejakeun. Di mana diteundeuna eta kujang pamuka teh deuleu. Lamun maneh teu ngabejakeun peuting ayeuna bakal diheulakeun di kececet sia ku aing. Duka teuing uing mah teu apal alias teu terang alias teu nyaho. Tong boro di mana-manana kujangna oge teu kungsi nyaho. Mun tong ngabohong sia Endul, gancang bejakeun deuleu. Sia masukan kudu di kececet ku aing sia. Kurilap si Galing mesat pedogna bari ngalaju ngadeuketan ka si Endul. Puguh we atuh si Endul teh mani ngadeg-deg beungeut mani sepat aya ketihan. Soak geus pasti cenah bakal ditandasa. Halik ulah mamamehan uing ampun uing ulah dibayahan betah keneh hirup. Sok gancang bejakeun. Di mana eta kujang diteundeuna deuleu. Corelat nyaho-nyaho seseukeut pedog ti geus diantalkeun kana beheung si Endul puguh we atuh mani ngayeuk soak. Nepi ka teu sadar wer-wer kieu dina calana mani cibreg. Bolot-bolot hitut mani maladak. Ampun. Ay kurang ajar. Lain nembalan kalah kang nemal ku bekok sia kurang ajar lain bau kieu. Alah anjir. Kadaon di situ kurang ajar. Pi. Kuat ka bau. Teu bararugu ieu mah. Alah. Si Galing nepikeun ka mencet irungna lantaran teu kuat kumaha. Ampun. Teu kahaja atuh da teu nyaho alias teu terang alias teu apal ulah memaksa
Ay kurang ajar. Ganjang bajakeun deuleu. Lamun teu ngabajakeun kali pencit. Hiji, dua. Si Nul beki soak. Ngan bae bakat tingku sieun mah nekat kebenaran di gigiran teh aya sambal dina coet. Laju wae eta sambal teh dirawu ku leungeun katuhuna. Gentak leungeun kencana teh nepak pigelang leungeun si Galing memeh hitungan anu katilu. Puguh we atuh bedog dina pikeun kanggo leweng disusul tepus ku leungeun katuhuna anu geus ngarawus sambal teh laju we ditaplokkeun kana beungeut si Galing plok kena pisan kana panon. Kurubug si Galing teh mani ngagurubug. Karasa panonna teh panas jeung beurih. Anjir, aduh. Naon ieu teh? Panas kurang ajar. Aduh, beri. Anjir. Puas ya, rasakeun sia, rasakeun sia. Kitu nanti bari sakilat sukuna teh dipake nyajak. Palangkakan si Galing satarikna. Ceprot dikena pisan kana mamarasna puguh we atuh si Galing. Anu keur kekereceman bari ngusapan panonna teh nepikeun ka ngajengkang buru namru. Si Galing geus rubuh, panonna mureleng sakedeung lesuai nepikeun ka teu inget di bumi alam. Kurang ajar, wekdor sia, wekdor, maneh teh geus kojor. Alah, tapi encan ari payah mah. Tapi aman, salamet. Cek si Nul ngamplong hatena geus bisa leupas tina bahaya. Sekaligus geus mampu ngarubuhkeun salah saurang anggota Karaman. Geus kitu malah we si Nul teh noong kaluar tina liang bilik bre di luar teh asa babaraha urang anggota Karaman maung hideung anu keur pating curingkang bari kadenge pating gerendeng sacarita jeung baturna. Geus hasil cenah geus hasil kujang teh geus beunang kapanggih. Mana ari si Galing cenah urang pasrahkeun we kujang teh ka pupuh urang nyata si Galing. Sabadanya ho lamun salah saurang Karaman nu geus dirubuhkeunna teh minangka pupuhna. Atuh si Nul teh nyeh seuri. Manehna arek nekat we cenah lantaran eta Karaman teh kudu bisa diungkulan. Sokomo kadenge boga rancang arek ngaduruk parepokan sagarupa. Alah cilaka. Nya cilaka lamun diandep ieu parepokan bakal diduruk. Alah, nakamarana ari batur aing eueuh saurang-urang acan wani ngalawan. Aduh, palang siang cilaka kaya kieu mah. Nya, mangkaning aing teh diamanatan kudu jadi guru. Kudu ngajaga padepokan. Si Galing anu geus ngajoprak teh laju we dijungjungkeun rigirig dipanggul dibawa keluar. Basa geus aya di luar salapan urang anggota Karaman maung hideung teh kaget. Lantaran si Galing minangka pupuhuna teh kasampak geus dipapanggul ku jalma bayuh-yuh beuteungna mani budayut ngabaneleh. Saha cenah eta jalma teh? Kaget nu lain dikieuna lantaran kapan kabeh oge cenah salareti bra. Nah ieu mah masih kene beunta. Hihihihi. Huhuhuhu. Hahaha. Ieu aing deuleu. Urang ajar sia maraneh teh. Geus wani-wani daratang ka padepokan bari nyieun tindak laku kajahatan deuleu. Saha maneh teh euy? Lepaskeun eta dudungan aing deuleu. Ada dikumahakeun sia. Uring si Nul sastra sasmita palekok samidin sia. Adi sapagurona kitab deuleu. Ieu dudungan maneh teh ku dewek geus diwarah. Saria geus kurang ajar, wani-wani ngayakeun tindak laku kajahatan. Sok marajut sia marajut kabeh. Hayang sanasib jeung dunungan sia mah.
Karaman nu salapan urang tereuwas ngadenge kitu mah tetela geuning cenah eta teh adi sapagurona kita Pak. Pasti cenah leuwih hebat lantaran tikeuna ku ilmu sirep bari jeung geus hasil ngarubuhkeun si Galing. Eta nu salapan urang teu pating polok we pating raret jeung pada batureun. Bener sia. Maneh teh adi sapaguruan kita apa euy? Ih nya bener atuh. Kunaon sia kalah ka unur-unuran. Nah sieun ku aing. Ulah jika unur-unur atuh sok maraju deuleu. Urang nya sabuk milang tatu. Urang ngaru jajaten jeung aing deuleu sia. Maju sia majut geura mararajut. Para karaman nu salapan urang teh sentara hatena gimir tayan wani majuna Rajang. Ngan bae ana dipikir sapiraku cenah teu nyobaan ngalawan. Kapan manehna teh lobaan jeung deui nempo dununganana nyaeta si Galing. Dina kayaan cangkreman eta si Endul. Di antara karaman anu nekat ngawanikeun maneh. Gajeng majuna Rajang bari hiuk wadogna teh dihambatkeun. Kentak si Endul teh ngajadikeun awak si Galing teh jadi tameng. Puguh we atuh nuna Rajang teh jadi kandek. Dina kayaan kitu. Awak si Galing ku si Endul tadi pakena Rajang hiuk jebrod bangkieung. Anggota karaman teu nepikeun ka ngabangkieung atuh. Najan si Endul henteu begug kana ilmu silat, tapi ari tenagana mah bedas jika anak gajah. Rasakeun sia kurang ajar. Sok maraju kabeh leuleur rempug aing. Sok erek di belah mana? Nek di tukang, di hareup, di gigir, an ulah teh dihandap jeung di luhur deuleu. Hayo majut. Ceuk si Endul bari muterekeun paneuteup-na teu ngeludeung. Sanyana mah ari hatena mah sieun si Endul oge si kumaha lamun dirempug cenah mitra. Uang kaning aya kana salapan urang najaba ka sohor kejam jeung telenges. Tapi si Endul teh nekat ngawanikeun maneh. Kadalah di kumaha oge cenah eta padepokan teh kudu ditang tayungan. Kukituna si Endul teh henteu nemongkeun rasa kasieun tapi nemongkeun keuneng ludeung marahan mah katempo para katangtang para katengteng jika jago atuh. Puguh we atuh nu salapan urang teh acan wani majuna Rajang. Montong kalah kacaricing atuh euy. Ayo, urang lawanan euy. Urang kudu sekancangna nulungan Kang Galing. Ceuk si Pehul ngajakan ka baturna pikeun majuna Rajang. Tapi baturna teh kawas anu rerempodan meureunan ningali kahebatan si Endul anu geus bisa ngelehekeun eta si Galing. Kapan kasohor atuh si Galing teh? Lian ti boga ilmu sirep. Pangartina ge lain atah-atah. Mangrupakeun jalma kapercayaan kirintung. Tapi kiwari cenah beut namru malahan mah geus teu eling teu inget mimi alam dipapanggul ku si Endul. Basa mireng baturna kalah kamurang ke di hotel laju maksakeun manehna Rajang gajeng seak. Bereupna nyuruh kerek ngahantem kana beuteung. Si Endul nampa pana Rajang anu kaceda cepetna. Henteu bisa nuturkeun kecepatan gerak musuh. Barang bereupkeun pisan kana beuteungna hiuk jabrod. Cengkang si Pehul teh bikin ngajengkang bari ngaranju kaget. Lantaran aya kakuatan anu henteu katingali. Ngadorong ngebantingkeun awakna. Si Endul sorangan an pita Rajangna oge teu ngartina cenah musuhna teh kapantingkeun sorangan. Basa arek neungeul kana beuteungna. Elah, nakunaon? Eta jelema teh ngabangkieung kitu. Kapan? Tadi mah aing teh ambir cilaka. Beuteung aing bakal beunang ditonyok. Ngalalajoanan wawasen si Endul anu sakitu hebatna. Puguh we atuh eta karaman maung hideung teh beuki sabayar bae. Dina kayaan kitu si Endul nangtukeun sikapna. Laju we mere ancaman ka eta para karaman. Hei, maraneh kabeh gancang pasrahkeun eta kujang deuleu anu geus dipaok. Lamun hayang dunungan maneh salamet. Lamun teu dipasrahkeun, ieu dunungan maneh ku aing bakal dipiteskeun beheungna, bakal dipurilitkeun, purintil, bakal dipurilitkeun. Ngadenge ancaman sarupa kitu para karaman teh atuh meuni bingung. Nah kudu masrahkeun kujang atawa kumaha.
Tapi lamun dipasrahkeun eta ku ujang anu ngarti cenah pagawean teh gagal, geus bisa dipastikeun kilintung teh bakal amek. Leung basa cenah ukur disiksa kumaha nu nepikeun kadipayahan kapan kakocap telanges kajem naker. Lamun hanteu nepikeun kadipasrahkeun eta ku ujang hinggis atuh cenah si Galing teh bakal jadi korban. Tapi keun bae cenah leuwih hade ngorbankeun si Galing we daripada engke jadi disiksa malahan mah dipayahan ku kilintung. Leuwih hade ngorbankeun baladna sorangan. Atuh eta karaman nu salapan urang terang tukeun siapna. Leuwih hade ke kabur ninggalkeun eta patempatan keun bae cenah si Galing mah. Beratak belasat pating belasat loncatan ninggalkeun eta patempatan. Halik sia. Nah sia teh talaka lompatan euy. Kadieu sia kadieu keun eta kujang deuleu. Ceuk sieun leuweul. Kituna teh hanteu ari wani ngudag mah. Ningali musuhna geus kalabur teh hasanya nama hatena teh ngemplong reug-reug. Geus salamet tina bahaya. Sok sanajan hatena mah hanjelu lantaran kujang teh henteu beunang karebut. Tapi dalah dikumaha ku sakitu ge geus bisa martahankeun diri, geus bisa nang tayungan padepokan. Hanjakal kujang teh karebut, tapi keun bae Nu penting mah geus salamet sakieu ge geus sapirang-pirang. Apir-ampiran bae aing teh bakal cilaka. Ieu paguron bakal diduruk. Ayeuna mah leuwih hade ngamborogod ieu si kurang ajar ieu, bisi kaburu eling kapan cilaka. Ceuk sieun nu gura-giru we mana tenangan tali. Lantaran cenah eta si Galing teh kudu gancang diborogod bisi kaburu hudang, urang teu bakal ngabahayakeun. Kabenaran di dapur teh aya tambang baragi ari mengkeutan suluh. Atuh si Galing teh diborogod we di talian. Cong-con ayeuna mah. Ieu si Galing teh geus meunang nalian. Si Endul kieu diras inget ka baturna nah kamarana cenah sapiraku hees kabeh mah. Eueuh saurang-urang acan anu hudang. Kapanan tadi teh aya kaributan. Basa dipariksa ka kamarna sewang-sewangan teteh lah baturna teh sare tibra. Kerekna patarik-tarik. Alah, harees kabeh geuningan. Aduh, nah sare teh kawas bangke bae. Eueuh anu hudang saurang-urang acan. Ai. Nah, poho kitu kana amanat ki guru. Ari ngomong jika nu heueuh. Awas jago bae, awas juga kabisa. Ari dina kieu mah. Alah kacolongan si kurang ajar. Kudu dihudangkeun kabeh ku aing sia. Kitu cenah ceuk si Endul teh jadi amak ka baturna kadon harees kabeh. Ku si Endul teh laju we dikuyahkeun, dihudangkeun ngan matak aneh. Sakitu dikuyah-kuyah dikukutrak oge. Baturna teh tari berasa rewe kawasan nu satengah bae cenah ceuk si Endul teh. Uguh we tu menikah saleun. Laju dikerean cerina saurang-saurang. Tapi tetep eueuh anu dilir saurang-urang acan. Si Endul teh henteu apaleun lamun baturna teh kapan masih keneh keuna ku pangaruh ilmu sirep acan las. Ambuing nu hees teh kabina-bina teuing ieu mah. Halah, sukan kudu dibanjur kabeh. Ceuk si Endul bade ngoloyong ka tukang ngadek mawa cai dina gentong. Atuh sabada mawa eta cai dina gentong malaju we baturna teh dibanjuran saurang-saurang. Tapi aneh sakitu calik bade oge tetep tibranaker. Alah, teu kaharti kaya kieu mah. Najan ku aing geus dikudrag-kudrag, dikuyah-kuyah, dikere, dibanjur. Tapi teh kabeh sarua tibrana. Alah, aya nu teu beres. Boa-boa keuna ku sirep, keuna ku sirep. Kitu cenah ceuk si Endul teh kakara sadar. Lamun dulur sapagurona tinggeus keuna ku ilmu sirep. Teu mikir panjang laju we atuh si Endul teh manehna teh ngoroyong ka kamarna. Tapi ras inget ka si Galing anu ditalian digolerkeun di luar. Kudu gancang cenah diasupkeun we ka jero kamarna. Nya karunya oge digolerkeun di luar. Ku aing kudu dibawa ka dieu ieu mah. Geus kitu mah manehna teh ngadigidik we mawa si Galing. Digolerkeun di kamarna goledak atuh si Endul kan goledak. Karasa panonna teh geus cepel, geus teu kuat gutunu. Golehe wae atuh si Endul teh sare maniti beranaker.
Kayaan di padepokan di kiwari mah aman. Ukur kadenge suara jangkrik cih-cir ciang-ciang. Patema lancing pada baturna ditempas ku suara cari cangkas. Kiwari mah babancegeng geus rehe meureunnan totonden lamun eta para karaman teh geus jauh naringgalkeun padepokan. Wan Cipeuting kiwari mah geus saganti ku Wan Cibeurang. Sang Surya di tepewetan geus sumirat nyangan jagat nyingraikeun pepedu hideung. Manuk recet di sarada mani gandeng. Sakumaha gandengan di jero padepokan dae tah tuh mani ribut. Nah, cenah awak teh baseuh kawas anu dipandian bae. Benok oge anu bade sakayaan ka dapur mah teh reuwas lantaran kaya di dapur teh pabalatak. Barang mariksa ka kamar si Endul kebegreuwas. Dikikireun si Endul teh ngagoler. Nyata lalaki jangkung gede bukna galing bari panon teh molotot. Laju hohoak hayang dilepaskeun benok teh reuwas. Lantaran cenah eta anu ditalian di kamar si Endul teh talian di Karaman. Karaman mau ngideung. An bae asa teu kahar tina teh dapat kasampak aya di kamar si Endul. Nah saha atuh nu geus nyangkalakna teh. Wapoa tadi peuting teh ka padepokan geus kadatangan eta para Karaman. Kayaan teh tambah pahibut sokomo basa kabejakeun. Lamun kujang teh cenah geus leungit da eta. Rohangan anu nundeun barang pusaka teh geus muka. Kujang geus teu kasampah. Atuh muridna kita teh kiwari jadi pahibut marisa ka kamar si Endul. Kabehana oge mani colok kaget lantaran jelas. Di kamar si Endul teh aya salah saurang anggota Karaman mau ngideung nu geus beunang kacangkalak. Sarua bingung nasaha cenah nu geus nyangkalakna teh. Alah cilaka Aden, cilaka. Nyangka dia teh geus aya para Karaman. Tuh mendipikasieun kitu ih. Alah nya ceuh, Bi. Alah nasaha nu geus teu sanewakna. Kujang leungit deh. Teu sangka puting tadi teh geus aya Karaman asup ka ieu padepokan. Aduh, nah kabeh teh cara tibra tuh. Saurang-urang acan anu nyahoankeun. Nya urang teh geus kacolongan. Tadi puting geus aya Karaman. Tapi nah bet aya di kamar si Endul. Nah saha atuh nu geus nyangkalakna. Ayeuna mah hasok gudangkeun si Endul tanyakeun naon rupa kajadian geus karanapan tadi peuting. Sugan we si Endul teh nyahoeun, ieu nyahoeun. Nya Bi lamun hayang apal kana kajadian tadi peuting. Kudu ngahudangkeun si Endul ya. Hei, Endul, hudang geus ya. Montong es wae. Hei, hudang dulu hudang. Kulisik si Endul teh ngulisik lilir. Kan bae katempo masih kene tuduheun kene. Alana ieu teh masih kene tunduh. Gergeudang-geudang ngimpi bet dihudangkeun sakarupa. Nah di kamar maneh aya jelema euy. Nyata anggota Karaman mau hideung. Nah aya kejadian naon tadi peuting? Nya Endul, gancang bejakeun aya naon kejadian tadi peuting. Nah ieu anggota Karaman teh aya di kamar maneh. Saha nu geus nyangkalakna Endul? Nya sia. Tadi peuting teh geus aya Karaman deuleu. Nah maraneh mah kalah kaharees. Oh kana amanat Ki Guru. Cilaka. Kujang geus dipaok. Nya, kujang geus reungit. Gancang caritakeun sia kumaha kajadian tadi peuting. Hasok gancang bejakeun. Nya gancang caritakeun lalakonan kumaha ieu, kumaha. Tadi peuting sakadatangan ku eta Karaman mau hideung teh. Barabat bae ku si Endul teh dicaritakeun lamun tadi peuting teh geus kadatangan ku Karaman 10 urang. Di antara eta nu 10 teh geus hasil dirubuhkeun daya lian teh cenah eta pupuhuna nu ngaranna teh Si Galing. Basa ngadenge kitu dulur sapaguruna teh saurang oge anu percaya. Nah sapiraku cenah pantara si Endul
bisa ngarubuhkeun eta salah saurang anggota Karaman. Euleuh baktos naparantos teu nyakapannya. Cak heula urang tunda jajara carita si Endewa Jawara oloke jodoh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Emang nganuhunkeun pisan kana sadaya perhatosanana, hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saeulan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.